Angin ngahiliwir letik. Daun awi oyag bangun anu surti kana kaayaan Kokom dina peuting harita. Sora manuk sit uncuing kadenge peura ti kaanggangan. Bangun tayas sumanget pikeun nyoara. Siga anu ngagiringkeun lengkah Kokom dina mangsa harita. Mitra kaum dangu cai hujan sesak masehan pipi Kokom karasa baal. Tapi hate Kokom leuwih karasa baal. Sakapeung Kokom ngaranjug kaget ras inget kana kajadian anu karandapan ku dirina. Basa juragan Yaya anak jugala rencem ku pakaya ngaruksa kahormatanana. Reng hapan napasna asa kukurayeun dina ingetan Kokom. Basa dirina digadabah dicokot kaparawananana. Ilang kasusianana. Kokom anu baheula didama-dama. Kokom anu baheula budak bager. Ayeuna geus ilang kasusianana. Mitra kaum dangu tapi dalah di kumah oge geuning Kokom sadrah tumarima kana nasibna. Sanajan hate mah nyeri kaliwat saking, tapi Kokom henteu walakaya teu bisa majar kumaha. Mangga istong jable. Lain salah-salah teuing kurang lin, ha? Jung gara balik ayeuna mah. Tah, duit tah. Cek juragan Yaya. Nyarita kitu bari ngalungkeun duit 5 lambar anu beureum. Kokom hudang lalaunan turun tina risbang anu jadi saksi kahormatanana ilang. Tap baju jeung onder dipulung, tap deui kana calana jeung baju jero, rap dipake calana jero, BH dipake, rap papakean lalaunan hiji-hiji dipake. Kokom dongko bari mulungan duit anu bieu dialungkeun ku juragan Yaya. Mitra kaum dangu dina waktu harita Kokom ngarasa jadi jelema paling hina. Tapi kudu narima. Jung manehna nangtung jerut turun ti imah juragan Yaya. Lempang mapai serang atawa sawah anu mejeuna alaeun. Tengah peuting jumplang jempling bari mawa ka nyeri. Nyeri alabatan digerihan ku hinis. Nyeri lahir batin kitu meureun kasebutna. Kedebut Kokom labuh nang kuban. Bakat pikiran anu malaweung katambah taneuh beureum kabaseuhan ku cai hujan. Aduh, Gusti. Gusti Nu Maha Agung ya Allah. Ya Allah. Kokom nyarita dina jero hatena. Henteu buru-buru hudang. Kalah ngumbar kasedih, cai panon nyurulung teu katahan. Koceak, Kokom ngoceak. Jerit ngajerit di tengah sawah dina kaayaan anu masih asan hudang. Telila gebret hujan ngadadak ngagadean deui. Dordar gelap lain bebenjon. Gelap saleser.
pating Cileger. Kilat pating Burinyai siga anu surti kana kaayaan Kokom dina mangga saharita. Belah Kokom nang karak nadahan cai hujan nu perih karasana kana panon. Sugan jeung sugan cai hujan anu masihan beungeut jeung awak bisa setik ngubaran kaperih hatena. Gusti, upah aku. Kokom ngagenggeik cerik. Cerik balilihan dina kaayaan nang karak bari kahujanan. Tapi lila-lila Kokom sadar takdir anu geus tumiba ka dirina kudu ditarima. Jeung mahena sengkat talaunan lempang deui muru ka imahna. Ti sereuleu eta oge sababaraha kali, tapi Kokom panceg nuluykeun lengkahna balik ka imah. Raket panto imah anu geus reod disurungkeun lalaunan. Kokom asup ka imah rerencepan embung ngageureuwahkeun pangeusih imah. Tapi geuning ari hate anu jadi indung mah moal bisa dipalingan. Katambah di sore mula Kokom acan balik. Barang sup ka jero imah jerit indungna ngajerit, "Maam." Reuwas kaget ningali kaayaan Kokom. Kokom. Ya Allah Gusti, anak aing kunaon? Aya naon bageure? Maam siga nu geus tembus rasa. Kunaon bageur? Sok padahal mah Kokom tacan nyarita naon. Buat teuing balik ulin kahujanan atawa naon bae. Tapi dina waktu harita Maam langsung ngagabruk awak Kokom ditangkep satakerna bari ceuri bari tumanya cenah aya naon. Cag heula urang simpen lalakon Kokom dina peuting harita. Ayeuna urang samper heula kahirupan Kokom sacan leungit kahormatanana. Ngaranna Kokom, wanoja anu mangkat rumaja, geulis henteu, goreng rupa oge henteu. Estuning basajan cek kasarna mah jajar pasar we Kokom mah. Lamun cek urang lebak mah cenah kaprah cibuah begitu teh. Tapi anu nyieun Kokom unggul tinu lain nyaeta kudaekan jeung hampang biritna. Henteu aneh lamun loba anu mikaresep dina umur 17 tahun acan boga niat boga salaki. Lain Kokom teu payu atawa kumaha, tapi Kokom hayang nyenangkeun heula kolotna. Kata
tambah pan ayeuna anu jadi bapa keur gering anu sakitu parnana. Kokom, Cek indungna. hampura emaknya bager. Gering ayeuna mah kalah kokom anu nyiar kipayah teh. Cek maam. Harita basa janari gede nyarita ka Kokom. Bari ngasurkeun suluh dina hawu. Teu kenging sasauran kitu mah atos kawajiban abdi. Mulang tarima kanu jadi sepuh. Kokom bari emok gigireun indungna. Nya da kumaha atuh Kom, Bapak hidap teh apan geus mang bulan-bulan nembra di kasur. Lain mah teh hayang mantuan kanu jadi anak. Miluan digawe cara batur tapi geuning saha nu daek ngagawekeun ari geus kolot mah. Paribasa geus eueuh tenagaan. Maam. Netep antep kanu jadi anakna. Sawios mah, sawios. Keun wae Kokom anu damel mah. Apan Bapak kedah aya nu ngaulaan. Tembal Kokom bari imut. Nandakeun hatena anu ridho tur ikhlas narima sakabeh anu kudu dilakonan. Maam henteu cumarita deui. Ngan saukur bisa netep bari katingali aya anu ngayembeng dina juru panona. Leungeun maam ngusapu Kokom pinuh ku kanya. Sedengkeun Kokom anteng ngasurkeun suluh. Mitra kaum dangu. Waktu nyerelek beuki ka beurang. Geus waktuna Kokom miang ka sawah. Ngadon kuli ngabedug ka Juragan Yaya. Henteu sorangan, tapi loba deui anu lian. Taya anu aneh komo deui nyaliwang. Juragan Yaya kaasup jelema beunghar tur bager. Harita ngabring ka sawah Kokom lempang pangpandeurina. Hatena poeta dumadakan seseblakan henteu puguh rasa. Pikiran bet manteng wae kanu jadi bapa nu keur gering parna. Nepi ka tempat pagawean Kokom beuki katingali muyung. Kunaon Kom, beta sakatempo henteu semangat pisan. Cek Maero. Nini. Batur ngabedugna tumanya, tapi anu ditanya anteng wae henteu malire. Menang sababaraha kali nyalukan, karek Kokom ngalieuh bangun anu reuwas semu ngarenjak. Ieu mah bet kuasa emut wae ka apa? Cek Kokom nembalan pondok. Ulah jadi pikiran atuh. Kom, apan aya si emak. Keun bae apan mun aya naon mah pasti ngabejaan. Ulah malaweng atuh gawe teh paur jabakeun nyakalan ari teh teh. Maero hariwangeun mitra. Kokom ngarenjag. Kakarak sadar kana picilakaeun. Maehna buru-buru istighfar. Astagfirullahaladzim. Geus kitu mah digarawe deui secara biasa.
Telila ngong adan lohor raung patembalan. Nandakeun waktu balik gawe. Tina kaayaan kitu gura-giru Kokom balik pangheulaana. Tenolih ka maeroh anu gagaroan, bet pikiran manteng wae kanu jadi bapa. Teka catur di jalana barang serog ka imah terus mahena uluk salam. Assalamualaikum. Tenungguan anu nembalan, Kokom asup ka imah. Ma, apa? Kokom nyalukan indung bapana. Leos ka kamar suwung. Bisi dicai ceuk pikirna. Gura-giru ka cai. Nyata. Eueuh. Hate anu ti tadi hariwang jadi kanyataan. Telila teta aya Bu RT. Kokom. Di Kokom. Kah, aya naon Bu? Si Kokom bari nyamperkeun. Hai syukur geus balik mah Kom. Ya ibu teh ada ngabejaan ka Nyai ya. Ngabejaan naon ibu? Tadi jam 8 si bapak dibawa ke rumah sakit. Cenah mah teu inget, mah tapi kahariwangan. Cek Bu RT ngajelaskeun. Atulah katai hate anu ti tadi sesebelakan ayeuna bet kajawab kabuktian. Cenah tadi bapana kapiuhan anu akhirna nepi ka dibawa ke rumah sakit. Duka ka rumah sakit Malingping, duka ka rumah sakit Silograng, duka ka rumah sakit Rangkas Bitung, duka ke Bandung, duka ke Jawa Timur, manggang terang. Diantar ku RT jeung Bang Jajang. Wah ieu teh los-losan ka mana kieu mitra. Intermejo mitranya intermejo. Aduh manggang kumaha cagon. Mitra kaum dangu henteu didilakeun deui Kokom gura-giru indit ka rumah sakit. Nepi ka poho ganti baju. Gabrug maam ngagabrug ka Kokom anu karek datang diantar ke Bu RT. Cerik aluk-alukan beri nanyakeun ka aya anu jadi bapak. Ditetek eueuh anu kaliwat ku indungna teh. Timimiti kapiuhan nepi ka ayeuna nembra ka dina risbang rumah sakit. Mitra kaum dangu aya kabungah saeutik. Cenah ayeuna bapana Kokom geus sadar. Tapi kituna teh Telila barang ngadenge deui ceuk indungna lang pikiran Kokom kumalayang. Cenah cek keterangan anu jadi indung bapana kudu dipariksa leuwih taliti sabab panyakitna acan kapanggih. Kudu buru-buru dironsen sangkan panyakitna gancang kapanggih. Kom, bapana nyalukan semupura bangun anu surti yen aya Kokom nu keur ngajanteng dina lawang panto. Kokom gancang nyamperkeun di cakelan leungeun anu jadi bapa. Imut bari panon rambisak. Sabab panyangka Kokom ieu panyakit lain panyakit samanea. Sek urang kampung mah di ronsen teh kawilang luar biasa na. Mitra. Apa? Kumaha sakinten apa? Kokom nyarita dumarida. Bapana seuri maur bangun hayang nyumputkeun kasedihna bari Telila
Pok nyarita. Nah ada apa mata ku naon? Isukan oge balik nyama. Cek bapana Kokom bari ngareret ka pamajikanana. Maam ukur imut bari terus tungkul. Karek oge regreg mitra anu jadi bapa geus bisa cumarita. Nah telila teta jol ngajorowok bari nyakelan sirah. Aduh, nyeri. Kitu nateh bari nyakelan sirahna bari adug songkol. Sontak Maam jeung Kokom reuas lain di kieuna. Dari anu nganter mah karek ngaleos balik bieu pisan. Maam rampang rempeng bingung ku pipetaeun kitu age Kokom anu ukur bisa milu gemper. Tapi sorana bapana kadenge keluar nepi keluar kadenge sorana maksud teh punten. Sora bapana teh anu akhirna kadengeun ku suster. Suster gura-giru nyalukan dokter geus kitu mah teu dililakeun deui sanggeus Maam jeung Kokom keluar oge langsung dipariksa. Mitra kaum dangu. Menang 3 poe Bapak Kokom dirawat. Lain geus cager. Eta oge kapaksa sabab biaya anu lain saeutik. Jabat teu boga BPJS. Kapaksa ayeuna dibawa balik. Duit anu kudu dikeluarkeun kawilang gede pikeun kulawarga Kokom mah. Sanajan meureun cek para mitra mah teu sabaraha. Bapana Kokom ayeuna nembra deui di tengah imah. Apan cenah cek dokter bapana Kokom teh kudu dioperasi. Baru karlabuh tina tangga kalapa anu pohara jangkungna teuing naon nu dioperasi mah bangaong oge teu terang. Kara-karasa ayeuna Kumaha tuh Kom ayeuna urang teh geuning obat kudu ditebusan. cek Maam. Ngamimitian muka carita basa di dapur duaan jeung anakna. Enjing we atuh mah. Kokom bade ngabujang deui ka uwa. Sugan we atuh aya simpenan. Apa narika si bibi mah puguh. Daya basa. Mangkukna ka ditu teh. Cek Kokom nembrakeun ka manangna. Indung Kokom teh nyarita geus kabayang pis sakumaheun anu jadi lanceuk. Nya uwana Kokom moal teh ngaler ngidul ngulon wetan kaditu ka dieu nyarita anu henteu pigeunaheun. Apan kungsi teh heula oge manehna sorangan ngeclok anu jadi lanceuk. Lain mere kala siga anu ngahina sabab ka jalma teu boga teh. Henteu betus boh ka Kokom kitu deui kanu jadi salakina. Acan oge rengse paguneman Kokom jeung anu jaji indung kaburu kageureuwahkeun ku ngoceak anu jadi bapa. Aduh, nyeri, aduh, tulungan nyeri. Bapana Kokom sasambat ka Kokom
Tiba baranting kokom jeung indungna muru ka tengah imah. Kasampak keur adu glajer bari ngajeguntan buukna. Istighfar atuh bapana, istighfar iya. Cek indungna ngan saukur bisa nyarita kitu. Ma Aam bari nangkep anu jadi salakina. Kokom asa teu wasa ningalina. Anu jadi bapak adug songkol dahan ka nyeri kitu mah. Ras inget kana obat anu kudu ditebus. Kokom langsung indit kenceling weh. Muru kanu jadi uwakna teh. Sugan jeung sugan bisa mere nginjem duit. Mitra kaum dangu, harita pas pisan ngong adan asar. Kokom setengah lumpat muru ka lembur uwana, nu aya di lembur pentas. Teu ingetna naon deui, lumpat aya kana setengah jamna. Teu kacatur di jalana, kajen jauh teu burung cunduk, kajen anggang teu burung datang. Jog-anjog di buruan uwana. Kasampak uwana keur aya uwa lalaki kitu deui anu awewe. Satadina mah kokom geus gede hate anu jadi uwahat nulungan. Arek naon kom ka dieu? Ceuk uwa lalaki. Mun arek nginjem duit mah teu boga. Uwa keur hese duit ieu teh. Togmol acan oge kokom nyarita. Meg hate kokom bet karasa aya nu neunggel. Asa ku nyeri karasaana acan oge nyarita kapiheulan manten nyarita samodel kitu. Henteu lo bade nyarita kokom langsung bali ngenceling indit bari lumpat nyusutan Cipanon. Lumpat deui cara bieu pikiran manteng kanu jadi bapak. Geus henteu puguh tujuan, kokom lumpat ka ditu ka dieu sakur anu wawuh didatangan. Disampeurkeun, sugan jeung sugan aya nu haat nulungan. Tapi orok aya, eueuh hasil. Hiji deui jalma anu can disampeurkeun kokom nyaeta Juragan Yaya. Dunungan anak kokom anu kawentar bager sok berehan tara cegikan. Inget kana hal eta dina kain anu geus capek leuseuh kokom muru ka imahna Juragan Yaya. Mitra kaum dangu teka catur kumaha sasaduna. Rangsa Sumarita pok Juragan Yaya ngomong. Kumaha? Butuh sabaraha kitu kom? Kadenge Juragan Yaya Sumarita. Iya Juragan. Iya. Sok atuh nyarita. Meh puguh. 500.000. Mitra kaum dangu ngadenge kitu Juragan Yaya anu bager. Robah ningali kayaan kokom anu keur lemah. Raja kaya anu dipikaboga ku manehna ngajadikeun robah sifatna.
ningali Kokom siga anu hayang nyapluk ngerontok ngeureuy buleud-buleud harita keneh. Kokom sadar kana kaayaan. Kusabab geus katabak tina sorot panona, meg hatena asa dibabu. Bangun anu henteu nyangka kana naon anu bieu karek katempo ka alaman ku dirina. Berebei cai panona nyurucud sabada harita. Nyeri hate asa diteuing-teuinganan ku asa teu nyangka syarat anu dibikeun ku Juragan Yaya bet kitu asa kabentar gerap. Kumaha, setuju? Keun bae da moal aya tapakna sakali mah. Kegelita deui kaparawanana mah. Cuk Juragan Yaya bari nyerengeh. Pira oge sakali atuh Kom. Bari jeung moal aya nu apaleun tah. Duit mere tah teu kudu dibayar sok. Cing Kokom malah ditambahan tah. Tah ieu 500 tah. Tambahan 500 tah 1 juta. Nya. Jadi 1 juta. Cek Juragan Yaya bari nunda duit dina meja. Kokom ngejat harita keneh. Bet asa henteu kudu lamun kudu mikeun kaparawanana ka Juragan Yaya. Bari mawa hati anu tunggara, Kokom lempang deui. Balik ngenceling ka imahna. Kokom, arek moal ieu teh. Kokom tenembalan terus indit bari lumpat mitra. Mitra kaum dangu. Sajajalan Kokom bari mikir, dibeuweung diusahkeun. Gilig dina hate arek nolak syarat di Juragan Yaya. Ringkas carita, barang anjog ka imahna goak atrap pisan indung Kokom ngajerit. Kusabab ningali kaayaan anu jadi salaki siga anu karisahososeun maut. Jika nukar ngahanjur sakaratul maut. Kokom karek nepi kana lawang panto kamar harita teh. Pikiran jadi poek nutup kasadaranana. Henteu lobal deui nyarita Kokom balik deui ka imah Juragan Yaya mitra bari lumpat kajian teuing bakal kumaha ka hareupna. Maehna teu mikirna naon. Anu penting anu jadi bapak bisa selamat. Setengah lumpat Kokom muru ka imah Juragan Yaya arek nudunan pamentana teh. Henteu karasa kaayaan geus nyedek ka peuting. Langit anu tadi caang ukur cahaya bulan ngadadak angkeb. Angin peuting ngagelebug. Bangun anu terido kana naon anu ayeuna bakal kajadian ku Kokom. Berai pantoi mah Juragan Yaya dibuka lelaunan. Anu kabeneran peuting harita ukur aya Juragan Yaya wungkul. Bagea gelis kalabat. Nyeh Juragan Yaya seuri. Ayo ka kamar praejeuk. Euseuh kami ge naon bieu. Capek bulak-balik ayo ka kamar. Anu satuluyna ngaleng Kokom dibawa asup ka jero kamar. Cai panon Kokom nyurucud malah ceuk kasarna mah banjir beungeut teh ku si mata.
Sok-sok buka bajuna. Baragadal Kokom ngabukaan baju. Baju celana BH celana jero. Kokom sabele genjer dibuligi di hadapan juragan Yaya. Aduh. Juragan Yaya ngagibrig. Kawas jelema irisan. Panon Kokom perem. Sok ngagoler gelis. Kelanan. Kami rek bukaan baju heula yeuh. Mitra Kokom tipe parakat mangsa juragan Yaya ngarung-ngung dirina. Pegat ruksak ancur hati Kokom beting harita. Dibarengan kudor nagelap jeung hujan gede. Kehormatan Kokom ruksak. Kasucian leungit sapada harita. Mitra kaum dangu na atau mitra barang asup kaimah Kokom ngudupruk taya tangan pangawasa. Barang asup kaimahna teka caturkeun deui weh kumaha kajadianana di imah juragan Yaya mah. Rek saeta Kokom terus balik barang asup kaimah manehna ngudupruk taya tangan pangawasa. Maam anu jadi indung bangun anu surti anu jadi anak keur nananggan tunggara. Sanajan Kokom acan balaka katurug katutuh anu enggeus kajadian moal bisa dibalikan deui. Pangorbanan Kokom taya hartina. Mangsa dirina balik ka imah anu jadi bapa geus eueuh di kieuna dipunut ku Nu Rahayu pupus maot sapada harita. Nyata jeung kitu ayana. Setiap jalma kudu wawuh jeung dirina. Juragan Yaya anu bager jadi poekeun ku pangabogaana. Rasa aing jago dunya teu ngaragap jeung henteu ngarasa kasasama. Kokom anu peunggas harapan jadi lemah imana. Palang siang jadi males ka dirina. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeunna ka Mang Anggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan di